Sakieu ge kesuyuhan, boga babaturan, loba pengertian, terkudu lobaan, terjadi pikiran atau susah babarengan. Sakieu ge kesuyuhan, boga babaturan, loba pengertian, terkudu lobaan, terjadi pikiran atau susah babarengan. Sakieu ge geus uyuhan ka dieu ka ditu. Ayo nih sebulet kurang gara masak itu nanti kucing balik. Kita orang dahar bareng-bareng. Abi, emang ada masak naon di orang? Masak naon be Yun, yang penting mah halal dan menyehatkan. Atuh Bi, Yuyun hayang nu pedes sih Bi. Oke, dijieunkeun ku bibi ieu seblak OTW. Pokoknya mah ngieu dah bakalna. Nu bener Bi. Ai bibi sih yes, rasa mah. Tapi nyao cek batur mah. Tapi Bi, nu bener bae Bi. Ya si Uceng ka mana nya ibu dak? Seburit kieu eueuh bae. Kadang ge balik Bi, tangguhan Be. Wah, Uceng balik. Bi, tuh Ceng, karake diomongkeun panjang bukna. Tong gimana bae? Ih senjata emak cenah anu ngasah. Tuh mah maaf, tadi problem di sawah. Lah sia so Inggris. Makan widang ti kebon doang ge. Terus kira ka ditu ngumbahan tuh. Tuh mah maaf, enggak usah dibahas. Ujian, ayo bak kecil. Seburit urang asakan. Nangka ya Maya. Kelas nang geus wayahna ya Maya. Di karungan kieu. Dateng tolangan eueuh nya. Wih, ya iya horengan yo, aya. Nah, main jeung ngajepret yo. Jajal ping lah jepret. Woi. Rasakan ya jurus aing yo. Kebeneran tuh mana kiper tuh. Tuh. Aduh. Ai. Kunaon teh si waniran? Ih, pancen dina kun geus rubuh teh heula. Mendingan kabur aing ah. Ayo tuh waniran kunaon tuh? Oh, istilah itu. Enggak sih mah terkena. Enggak apa sih mah? Mungkin enggak terkena ge. Sempetan Kunaon? Itu kunaon sih? Bulu aing nir. Hei. Itu jalan naon? Kasau. Ini kurang vitamin. Budak kamarana nir. Ya ya tadi mah di dinya. Tuh kan nir. Pakan aing anu oyo. Jas itu dijolokeun. Tadi mah nyana di dia keur nyabutan jukut. Jas ini dan dijolokeun. Tuh kan aing keneh. Emang gara-gara sia lah. lah pada nyelekeun budak nih aing nyelekeun rangda. Tekaci aing mah dendam ka dua-duana. Astagfirullahaladzim. Ran, geus ulah jadi sok jelema pendendam. Pendendam teh baik. Sia nyaho meureun dendam teh sok menghancurkan akhlak jeung pikiran maneh. Geus ikhlaskeun bae. Geus atuh lah. Urang bebenah bae. Yang penting urang ngopi. Oke? Ayo.
Ayo, Ran. Cep bung. Muna cep. Bung deh ya. Ternyangka acep ka aduy. Cak acep kada bener ndek mantuan. Orang nama maling. Muna cep. Capek acep duy. Bejan aduy. Nanon enggeus. Ieu enggeus. Tapi aduy iraha duy berubahna duy. Tenang cep. Lu terakhir kok. Terakhir benar. Lah, tikir ieu aduy bebeja terakhir. Tapi aduy tikir ieu tekan berubah. Anu waha. Anu manir. Waniran. Diembal kabeh ku aduy. Aku cep. Apa adiknya? Bagus ayo. Ayo nomor selatan. Teleponnya sekarang minta maafnya. Lu ingat. Ai, eta sini Ran. Keur bengong bae. Ran. Keur naon sia bengong-bengong kitu? Kasurupan sia mah. Sia nir. Henteu kerang bengong be. Enggeus lah orang ngopi. Kan tadi sore enggeus ngomong. Nek ngajakan sia ngopi. Ayo tuh. Lah, kerembung aing nir. Lah, cenah sia embung segala. Terserah aing masalah. Anggeus, ayo dulu. Ih, pan sia mah sih nir. Pokoknya tukang kopi lagi beda. Hei, Ah, beda kumaha sih sarua bae di gelas. henteu, hayu bae. Ayo Tom, lanjutin lagi ceritanya. Apa yang tahu nih? Ajin saat jenah mah rada kitu. Nah, jadi geus pas ngehker kitu, lepas di bae manukna. Nah Tom, terus apa sih yang bikin kamu berburu terus sampai sekarang nih? Panjana mah lahirnya dijepret saat karena keluar. Mulai deh sama doi mulai. Oh, biasa batu Tom. Oh, geus kira itu lanjutkan ceritana. Ngopi ka basi dir. Hayu bae pokona ilu. Wah. Ndak ka mana? Ngacedog sia. Minta duit jeung meuli es. Ngacedog lah. Lah. Iya, aing mah pelit. Kemana itu aki-aki? Tuturkeun ku. Lihat jasa wae mah. Jadi kieu. Tom. Lagi tulanya. Lagi. Kemana sih si sia? Aing bercerita ge. Ah, Nir, jeuh tuku sia, nu mulai geus keur beres-beres. Sia si lambat. Ih, Tuh, sia mah bisa nyalahkeun aing bae. Pan aing tadi geus ngajakan. Mari yang tarik-tarik kok aing sia. maksana teu bisa sia mah. Geus saya atuh lah. Cep, itu nyanda kemana? Saya tumben tadi diajak. Ternyata macep ge, pan tadi adu bebeja ndek kiim, masa acep dek ilu. Anu bisa tuh saya tungguan di dia, nya. Sat. Segan anjeu cerita deui. Cerita apa? Bisa cerita naon ge? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nu ka mana sih, Nung? Sore kene ge geus beberes bae. Oh, Beb. Nu. Maaf salah ngucap. Niran jeung Manir duaan bae ye. Kos sepion delman. Ah, bisa bae kembang desana koceak. Keur iya Nir kembang desa ge. Mane mah bisa bae. Tapi ayeuna ge masih kok. Masa wa? Iya ngomong-ngomong dek ngopi naon nih acara naon tadi dek ngopi apa dek naon? Duh, cerita apa ya? Oke, gini teman-teman, aku mau cerita, tapi aku nggak tahu mau cerita apa ya. Piye iki? Geus
ribut bae teh keur ieu teh isieun ka Neng. Ih, aing mah. Anu cicing tungguan, Neng nyin kopina. Wah tuh. Cep, sini gantiin Cep. Udah Sat, lanjut aja Sat. Aku bingung mau ngapain. Menuju aja. Oke deh. Lah, kok pada kabur ya Cep? Atuh kamu nyanyi kos gitu. Wah, ngampura ieu nya kopina na hiji doang. Jangan naon nih. Oh, geus teu naon lah. Jaro jong bae nya. Oh, Neng kajian heula. oh, perhatian nih. Pahit. Aing ge pahit. Neng ge nyamun, ngeunteun aja aing. Suwe biasa sih mah. Nah, Cep, ini mana anak-anak kau belum pada datang ya? Ntar juga datang Sat. Ran, geus segala cerita sia. Kunaon sia tadi sore? Eta nir, kuaha ke sore datang hebat bae, bisa ngalungit. Masa sih? Lain nanya ngalingitna cuman karena aya tukang kredit datang. Nir. Eta nu aing nyungsep pananyana nir. Bener aing mah, nggak bohong nir. Ah, sia gering meureun. Cagi nyela. Ih, sarua panas. Bagus atuh. Aing deki heula nya. Kebal-kebal nir. Oh, Nah, hewan niran tuh. Pucuk ketiba, musuh pun di depan mata. Timpu kuing ah. Eta budak ka di dieu horengan. Eta ngomong na mandek kiih. Kieu jauh jasa. Timpu kuing ah. wih, kena deui. Nir. Naon sih? Aya nu nogar. Wah, sia mah kudu loba istirahatan. Halu sia. Nir, bener. Nggak bohong mah. Pandek lempang. Pandek lempang. Ah, eta mah si Tomo, alo sia Ran. Bener. Oh, tuh. Biasa siap budak. Oh jadi sia, cak aing kara jurig, orang berit. Henteu wa, lain Tomo. Ah, sia tuh manja jelema teh. Henteu wa, ampun. Ampun, Pak, ampun. Nah, cepetan sia. Wih toh, cek kunaon? Nyaho lah. Wah, aing sirah aing man jepret-jepret bae deh. Aing. Kunaon sih masalah kunaon? Yalah aing bingung sekolah teh. Aing dituduh-tuduh bae. Geus lah yeuh, urang kebrap teh yeuh. Ngan cerita deui. Cerita kitu mah sia mah. No. Aduh mah Tomo Sat. Woi, karangguannya. Aduh iya Duy, kamu dari mana aja? Itu si Tomo kenapa sirahnya? Nyaho tah, jelas. Yaudah Tom, lanjutin lagi nih ceritanya. Tadi aku cerita anak-anaknya malah pada kabur. Kan bisa kabur sih. Kamu tadi lu cerita apaan? Tadi aku cuma nyanyi Tom. Gini nih. Doi, Tom. Terus sisa, udah lah ayo balik. Udah malam. Hai semuanya, jangan lupa ya bagi kalian yang pengen lihat cerita-cerita Sunda bisa subscribe channel YouTube-nya Official Temulawak. Official Temulawak, jangan lupa untuk Like,
comment, share, and subscribe bro. YouTube official Temulawak. Jangan lupa di komen juga dan di like. Sukses terus. Good luck, semangat, 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 semangat.